jadi anjing kasawarga teh ieu teh aya aturanana. Aya aturanana euy. Teu bisa asup bisa kasawarga. Teu bisa asup Kakang Dawala. Oh jadi teu tiasa langsung teu bisa. Eta maksud maneh datang kasawarga teh naon? Abdi masa gede kulan hoyong penak sareng yang otipati Jagatnata Raja Triloka si edan maka yang hayang panggil yang yang otipati goblok jah bangsat yang nonyok ke si dewa itu digebruskeun kana kawasan di muka Maisha diduruk aing dewa angin disapu sia ku angin dedengian teh hayang panggil yang otipati Jagatnata Raja Triloka laras Dawala dedeh teuing naon teh asun tah lamun maneh hayang panggih langsung jeung yang otipati teu bisa da aya prosedurna asup kasawarga ngan kaula rek mere kalongaran da kaula geus wawuh kanyeun ieu teh kaula teh Resi Narada kebayaning dewa wawakil langsung ti yang otipati Jagatnata lamun anjeun aya perlu maka kaula wae oh sami sarua oh sami os kulang abi mah kasasaha oge nu penting sami we naon anjeun teu kirang sareng teu langkung hatur nuhun di sim abdi yeuh dina danget ayeuna parantos disamut ku para dewa anu sakilobana kahijina eta kaduana jisim abdi purwa dumungkap ka dieu tanpa laratan teu apa kedah kumaha kasawarga nanging ieu mamalang-mang mulung-mung we katiluna jisim abdi teh bade naroskeun penak sareng yang otipati teh nanyakeun naon Dawala cobi abdi teh bade naroskeun dupi yang otipati Jagatnata Raja Triloka teh ieu teh laras bener tah abdi bade naroskeun dupi Triloka hartosna naon oh jadi Triloka teh seuri da urang ini cicing ari Triloka teh artina ari tri teh tilu dupi loka teh alam jadi ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam kajinan katilu alam marcapada anu dicicingan ku anjeun Dawala oh jadi alam marcapada teh di bawah pimpinan otipati Jagatnata bener meureun kapungkur teh masyarakat dunya teh meureun lamun ayeuna teh mah secara demokratis meureunnan milih ka yang otipati Jagatnata teh bener jadi sadayana anu aya di dieu teh para dewa teh wawakil masyarakat dunya tah bisa jadi disebut gitu nya karek saperiode wangsulan deui jadi ya para dewa anu aya di dieu teh wawakil masyarakat dunya bener kedah disapuki ya kedah disatujuan laras ieu teh para dewa anu aya di dieu teh wakil masyarakat dunya bener Dawala teu salah sim kuring bade naroskeun naon upami leres salira wakil masyarakat dunya sim kuring bade naroskeun secara hukum bahasa upami wakil sareng anu ngawakilkeun darajatna luhur mana dah cobi wakil sareng anu ngawakilkeun jeung anu ngawakilkeun sumuhun wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur anu ngawakilkeun bener dupi anu ngawakilkeun sa rakyat berarti aing pangluhurna lain ente edon syah apaan saur salira tadi wawakil masyarakat dunya berarti kuring paluhurna lain ente tak ayeuna wajar sim kuring salaku wakil anu ngawakilkeun ka para dewa di dieu wajar sim kuring ayeuna rek minta pertanggungan jawab anjeun salaku dewa di dieu dina mangsa anjeun ngeuyeut dayeuh olah nagara masyarakat dunya naon wae gadag sia naon wae teh dideuleu-deuleu ku aing gadag anjeun ngan saukur leha-leha hare-hare gaji garede ai gaji hayang garede kurang gaji saeutik ti popolotot ai gawe anjeun mana buktina tingali masyarakat dunya ayeuna gawe molor nih kejadian rupa-rupa di masyarakat dunya masyarakatnya marudah kulantaran
Kestabilan di masyarakat tunya hampir teu aya, krisis multidimensi di negara masyarakat tunya ayeuna kiwari hampir-hampiran gede. Kari-kari ayeuna anjeun cicingeun. Mana anjeun salaku wakil masyarakat tunya teh? Teu cara kerhayangna anjeun. Dina mangsa kampanye anjeun ka rakyat teu ngadak-ngadak darareukeut. Dina mangsa kampanye mah anjeun teu ngadak-ngadak balalager ka rakyat. Dina mangsa kampanye mah daek belusukan ka rakyat. Dina mangsa kampanye daek ulin jeung rakyat leutik tapi sengaja jedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Mana buktina anjeun salaku wakil rakyat? Eta kulan. Abong disebut wakil kabeh diwakilan ku anjeun, beungharna sagala rupana mobil mewahna ku sia ai rakyat ge curug. Nu nabeuh nu ngampar-ngampar, nu seubeuh nu lapar-lapar. Eta. Apaan anjeun dijadikeun teh ngemban penderitaan amanat rakyat. Mana geuningan amanat aing teh ditepi-tepikeun. Ngabobonge maneh we. Ngabobodeg maneh. Ai pajak ulah telat mayar, ai duit digubugan ku sia. Kemana karab semana buktina adil teh ya cing inget ieu negara lain menang pamere teh kaum penjajah, ieu negara lain menang hadiah tinu ngaraja, tapi negara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsa ditebus ku jiwa para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina naon kan tutungul anu parantul anu tugur di luhur kubur, tetengar anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetengar tempat pamujaan, tapi harwas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Eta Aing ka dieu rek menta konsekuensi anjeun salaku wakil rakyat dina mangsa janji-janji anjeun ka rakyat, buktikeun ku anjeun kabeh. coba Janji sia teh mana? Cara kerahayang nak rakyat teh keur mangsa kampanye mah nu gelo ditanya ku sia. Dina mangsa kampanye mah nomor WA ditepikeunnan ka batur, aing geus kajedog di luhur. Nomor WA teh dihararapus. Ditelepon ge hese juang cileung. Make uteuk atuh. Pentingkeun rakyat, angkat harkat derajat rakyat, ulah sakali-kali hei anjeun salaku wakil rakyat ulah yang diistimewakeun ku rakyat, tapi kumaha sia ngaistimewakeun rakyatna. Anjir bisa tak kang anjeun mah paling lila 2 periode kitu ge lamun kapake, tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat. moal tuh Nah lamun eueuh rakyat mana amun eueuh rakyat mana mimin cucunguk dengekeun kumaha euy. ya Ai wa si kurang ajar siang anu ngahina ieu mah rek ngahina ka para dewa ieu mah. Kalain cicing ngeunal tewak sia mah peang kabeh. Kuman. Nyaho ka kaula dawala saha kaula Batara Indra komandan para dewa. Anjeun bakal digebruskeun kana kawah candra di muka. Kawah candra di mukana dibedahkeun ku aing. Lakan mujair hayang ku aing. Si edan goblok sia. Berkarep. Nyaho aing. Sa dewa Brahma aing diduruk ku aing. Tenang dawala. Batara Brahma ngamuk dewa sieun bikeun ka aing. Naon? Kebeneran aing mau belanwir disebrot sia ku aing. Setan goblok sia. Ngahina ka aing goblok. Aing Batara Bayu. Batara angin aing. Tenang da wala. Batara angin maka aingkeun kebeneran aing mau tolak angin. Jeung mau receh dikerok sia ku aing. Segelo sia. Sangka dawala geuning sia teh ngagugat kana konsekuensi aparatur negara deuleu. Ngagugat kana konsekuensi wakil rakyat anu kiwari keur ngeunah-ngeunah di luhur deula. Heeh. Buruk apa ka rakyat anu katalangsara teh kudu kumaha? Lain keur kampanye wungkul kukuringan teh kuduna mah geus ngajedog kukuringan teh kudu ngapoe. Eta kuduna mah. Bisa rakyat teu nyatu. Kajongjonan teuing. Ulah kajongjonan teuing. Siap deula. Bayangnya.
seureuh di kisik wae hak uyap wak potong siap musik Allah ampun yang nyaho jari gerakan kata dewa seune sakilat ku si monyong birat langsung tuh hanyir kumaha ilmu naon si eta dewa teu mararampu Kang aneh tuh padahal manehna ge dewa sebenarnya mah dewa naon dewala dewa sauter kurang ajar dewala sak Wup, siap. Wet, siap. disikuman Ampun dah usik hanya ho dah siap kurang ajar syadawala aing batara bayu dewa angin aing dah wede carana ku disapu ku angin barat taliwawang racun iya ge Batara Bayu ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pananganana dah tangkal kai anu sakitu arageung ngacing darokdok kakeunaan ku angin Batara Bayu tinandak pemamrat madugia malaras tinandak pemamrat madugia malaras lawat teta jikang linewi ngadak keluar angin barat taliwawang tina panangan Batara Bayu iya angin batur angin Dula lompat dula aduh anjing lompat ieu dawala salengkah oge teu munur tina kuda-kudana angin anu sakitu ageung yang ngagelepuk angka kai gerde kacanak angin kasedot ku angin anu muih nanging dawalan teu gempeur barang bade dugi ka dawala kinten 10 meter deui ditunjuk angin ku dawala ngadak-ngadak eureun pakem remna kayana Hei angin anjin utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur Gusti adi aing hanyir angin ditunjuk eureun wah nya Kang mari aing nunjuk angkot gitu tah joreg ge eureun eta angin saya tunggu gelepukna leuy kumaha Kang hei angin wah maneh utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur atret eta mah angin wah Kang dawala luar biasa dawala maneh aya la
jagat nata Raja Triloka anu ningali ieu kajadian rewas ningali kasaktian Dawala datan nirata ngademang datan nirata ngademang Ewuh manggulingan Raden Nera sugan teh biasa-biasa wae si Dawala teh geningan kasaktianana luar biasa ngaleuwihan ti kaula laras eta can pernah kaula nunjuk angin nepi ka eureun jiga kitu yakin ieu dititah ku bapana ieu dah rupina dalamun teu dititah ku bapana mah moal kieu meureunna dah laras kula yakin ari Kakang Semar nanaonan ieu teh jeung nitah budak ongkoh nitah nyamuni Kakang Semar teh tapi naha kieu dah jigana hayang sawarga Kakang Semar teh atuh ieu hayang mah cokotna ulah nitah budak da kaula teh boga hormat laras kula ampura Kang dabongan akang nu ngamimitian kaula rek turun ka dunya rek nempangan Kakang Badranaya dibikeun sawarga hareupeun jelema kabeh ku kaula dibongkar saha Semar saja wah anyir kabur Kang cilaka jeung dah kumaha kabur manahna deuleu nya jalan tikus tuh naon lah kabur otipati wah mun tewak sia mah heuh kabur ka mana kaburna jigana menepungan bapa marukana kuring dititah ku bapa tah kitu goblok kumaha sih geus kieu hayu urang buru-buru tepungan udah siap dah buru-buru catur di jalana Dawala sareng Astra jingga parantos dumugi deui ka Amarta nanging sateu acan dugi ka Tumaritis Dawala rewas yen ieu nagara Amarta aya nu ngaranjah ti nagara Banjar Kancana anu kanyerian teu dionang ku nagara Amarta bade perungna perang antawis nagara Banjar Kancana sareng Amarta atuh maksa dia Dawala sareng Astra jingga badi bagi-bagi tugas kayanana naon urang bagi-bagi tugas supados pardu kasamut sunat kalampah naon kumaha tah koreng nyusul otipati dewe aka mah wayahna bantuan ningali juragan Bima juragan Gatotkaca ayeuna teh keur ngahadang kurang nagara Banjar Kancana nu rek ngajajah nagara Amarta anjir nyaho di mana sia ngalajo ti mimiti oh atuh sok wayahna siap belah hayo aing geus nyusul otipati ngajang doakeun dewek rek berjuang deui Kang atuh negara Amarta aya musuhnya bantu bantuannya nya tuh jang naon Kang naon inget ke murid aing saha Gatotkaca sih teh heeh Kang kumaha mangkani cek aing lamun aya musuh pak aing manggil perang rek lalajo we ieu ti nagara Banjar Kancana parantos paduhareupan sareng Bima oge Raden Gatotkaca datan nirata ngademang datan nirata ngademang
manggulingan rana Den Mera berjuang jiran kilari dino pangeran Bima dengekeun ku sia aing onangan kabeh geus disebarkeun ka sarea nu kaliwat kabeh. eueuh nu kaliwat kabeh geus kapanggih ku aing ya dengekeun Bima nu penting sanggeus hajat geuningan geus beres geuning eueuh onangan nepi ka aing lamun kitu carana aing hayang nemongkeun ka sakulah dunya yen raga amarta bakal dijajah ku aing amun keukeus sia dipariuskeun beuheung ku aing bot di mana di sawarga kan geus balik parantos Sinawa kemana maut nu bener sia aya katumaritis geura nuju aya priog geus saudara teh nya saya iya kan rajana ieu teh nu berenga ngajajah teh ya bot diuk saya mangga ulah geuning aya murid iya geuning ieu teh cepot terpe aya oh iya cepot-cepot ya nuhun Pak Guru apa kene ilmu ya apa lah tuh ilmu naon wir yang wir oh iya beres iya Bener. ulah diangge biasa-biasa makan bawa tenang Bima anda apa bener anjeun tegara kaulah tega pati tega peto tama jeung heyo siap aduh guru macalik we Nonton we nongtonekeun ku kaula we ish eta bagian guru Bandungan. eta bagian abdi oh, saya mangga budijeng kada ulah hilap wir yang wir tenang kadi sia kafir kasah sia teh maneh anjing anjing beungeut jiga cangcut ya anjing goblok aing eta beungeut mun jiga cangcut maneh ampun mun goreng patut sia hirup teh teu sedih maneh beungeut jiga kitu teu abdi mun teu sedih mun aing beungeut jiga sia ngagantung maneh aing percuma hirup gaji boga kaca teh di mah aya kurang aduh Gusti Nu Agung irung ni samene ya sia mah irit oksigen anjing teh huntu permen nah mun dipepeakan kitu teh maneh ulah gelut jeung sajaha lamun maneh gelut jeung batur berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan ditungguan di Pondok Bali jeung aing dor iya beres aya Padaran sia Gatot Kaca maju anjir edan kuat Allahu Akbar subhanallah alah na dunya jadi poek lain poek tebuk sia kareup ayo bener kurang aja buat ala wes aya kitu murid aing teh Wes jongjon. wir yang wir iya beres Podaran sia Gatot Kaca maju was ala wih wes
anjing montong ditongengkeun aing mah tara biasa Bodah. Wis. Wait. Wih. Karena ludah antarina berjuang dari Biar buta di babat kau yang gada aing ayah ho. karena ludah antarina berjuang dari ya si Bima geus ganti profesi Naon? jadi petani janya Petani naon? geuning eta mah mawa waluh Lain waluh ieu teh gada. Gada. oh gado kurang ajar di podaran kowe Wap ayah. Wes. Wes. Ya. goblok eta teh beusi goblok da kena silah mah jangar teh kurang ajar jep anjing aya Wih. What? What? Bodah. Ya. Wih. Yap. Iya. 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 Aca. berat teuing sia teh Iya. Beres. Ye si sepot ini. Aduh. Du. perang sia genut jeung aing budak binatang ailol ai bok teh ka aing Akang usus. Aduh, Solokan atuh. teh da modern kadeuleu aing teh saha nya hawa Oh, aya buta mah kuang dibabat gue ye si Akang. kuang ngatuman alah Ulu. Kebetulan aing beureun. Ya buta mah dagor ku ieu tumannya. Mawa naon Akang eta? Hah? Mawa naon? Bandring Suku teh. reueuh ide beureun. Laleuleus mah du karunya. Hah? Mau bandring? Bantal. Bandring goblok le bantal. Sarua deh ge. Aya buta mah dagor ku aing ieu tumannya di kita. Iya. Mau tepet jangan babatokna ku aing. Pasti atuh. Dagor kitu ku aing tah. Acan sih teh. Hei, Sanuneuk teu. ada bonunek teh. Ningeun jadi ponok. Melit Meulit ningeun. Anjir meulitnyaan. Anjir bawa balik. Omekeun kudu Anjir kenca. kacau. Anjir bawa balik gimana teu? Omekeun kudu kenca. Hah? Omekeun. Tenepi tuh. Anjir bawa balik gimana? Digunting mah pegat saja tuh.
Oh ayo bisa ngomean Saha? dadan pangomeankeun nah Kadinya. gitu cing aya gadang si dadan ngejodog wae si teh nah itu atuh dadan nun nurut si dadan mah aing Lain bisa nurut gitu kumaha Kang? hah Bet bisa nurut gitu kumaha? rek teh nurut kumaha si dadan mah hirup tangga saukur ngagulak-gilak aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan sia mah ngeunah turun mobil unggah mobil sumping kanu kaguan maksa dibere balikna di bahanan ai aing digencet tina kotak denge ku sia dadan Ah, ongko nyarekan, ongko nyium Kang. da aing moal hirup lamun urang dadan Tapi heueuh. uman ku aing lah masya asa buta mah Kang, kade hati-hati. ha Hati-hati. cenah cinta teh buta ajar temenang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah pada setia ajar badai gumela bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa dina lagu boleh kita kompak dina lagu boleh kita seirama Boleh dong. tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan hai orang yang bengetnya juga cangcut juri kaing di podaran ku esok iya lagi sia iya Ndeu benang karasa iya Ndeu benang deui karasa iya Ndeu benang bae anjing da lieur ala iya pula iya pula iya pula Getih namung serat Kang. hah Getih namung serat mana getih nya eta bieu dina ale-ale belugug apa napi-apina wah bos ya goblok aing nyaho ale-ale apa abdi ge ale-ale ngan apan meh jiga tuh mejiga karunya nu laju ditipu wae sia teh da lain nipu atuh meh jiga paman boga hajat jeung mayar gede jeung ditipu nah ini pajat ieu mah ale-ale ah nya alah kokon hirup kene takut tekan ayo teu beunang rek modal ngaina keneh ka aing alah ayo teu beunang deui aduh li goblok amakeun ayo katipu bae da teu nyeri hate alah iya ayo modal boy Kieu mah make wir-wir yang. teu kudu. Yap. Tiwas. Alah, Siksia. alah, alah, Naon? beuteung ditajog. Wah, seueul atuh pasti. Ngular kada agen. Alah,
lagi gala. Angen. Lagi gala. Ala murah lagi gala. Lagi gala. Lagi gala. Alami keluar deui. Duh lebar eta. Mangkaning 7.000. Alah, jeung nyelap dah huntu deui. Dudut piceun. Piceun. Lebar ada harga. Naon sia teh hayang? Tah atuh hayang mah. Sia teh bisi kurang keneh tah lebok tah. Tahan. Ampun bang. Sia goblok. Alah, wow. Hiap. Walah, wow. Hiap. Walah, gang. Tapi kata nyari gitu. Kasirupan eyang gitu. Aisyah meni kuat. Make obat gitu. Lain make obat mang cobaan tinggang ku batu gerame kuat. Ku batunya atuh. Mana batu nu? Tah eta mah tah. Dah, nan ulah trelet kalau Teh hujan naon euy? Halodo. Anyir utah goblok. Palingan aya hujan haseum sia teh. Ngutahan sia teh ka aing ampun Bang. Ngutahan mulu asuh. Lucir. Nahan dalam ayat katina. Gas. Mau balik anjir. Aduh, ampun. Tidak binating menayakan. Tenaga sesan bukan kieu ampun. Jangan ribut. Ada apa? Ada sesuatu yang harus baluru. Apa itu? Jangan ikut-ikutan. Ikut Ini dong. rahasia umum. Ikut sedikit Jangan. Hulu. Mun urang mah dikolornya euy. Tenar kolor buta mah. Tara kapoe tapi tutung. Pan kakekeb. Hei anjir koneng. Hei, Ibu siat. geuleuh. Sigi kajut teh hiji. Ku aing sia. Sanglir mun domba mah. Dek kumaha eta? Hah? Dek kumaha? Sing boga karet geulang sing ieu. Cepret ku karet ku aing sih. Alah anjing goblok kanyut anjing jadi setan. Kanyut tadi jepret wae. Pasat Bima Kadesya Datan nerat. Guys, tengtulikeun. Kacapek-capek. sia begitu teh kurang ajar sia nyerupan teh kana barang teh daripada 7 lalit aing untung kontrol aing kurang ajar sabi mah hutang pati di barang pati hutang birang di barang tapi kamana aing jeung aing dibanting poe saya nyaw ayo di luga
Totot Mangkar. supados tulami we dekaon supados tere dek di kumaha tot pasrahkeun ka kaula we naon teh belah itu sia naon di ditu dekaon belah itu jeung aing ayo nyaho jeung aing sok naon tot aing nyaho si Gatot Kaca teh Saksian murid tuh. Aduh, aing geus meuli cikopi. Udud, ya, lalajo murid aing lah. Mudah-mudahan sukses. Iya, bro. Gaya ya, pangat tinggal ku salaya Kang Jelema. Dibere kesempatan ku aing. Rek mulang ieu moal. Ya, dengekeun ku Gatot Kaca, kumaha Gatot Kaca. Jeung tibatan aing kudu balik ti negara leuwih hadap tutumpuran aing. Dibere kesempatan deui ku aing hiji. Nista Maja Utama. Rek balik apa moal? Moal bisa. Rek balik apa moal? Moal bisa. Pun. Pak Guru. Siap Pak Guru. Doa nama guru Aing bari sila yang ngajibna ge bari langiran di kumatot punten Rama Dewaji supados tereh we naon sakseni Lepas. Tahan, tarik. Lepas. Yo. Wir yang dog jam wir yang dog jam coba ini pencar tuh leles mangga kating aku selira le naon asa tot ilmu naon eta tot leles naon Sing khusuk. bisa salah Lepas. Tarik lagi. Lepas. Mainkan. Wir yang dog jam wir yang dog jam coba ini kejar leles atuh nah kieu tot ilmu naon tot si Gatot edan halisa ai naha geuning urang-urang Panawa mah garelo ampun waduh cilaka anak aing stres tot kunaon sia tot Kakang Kresna nginjem kemang cangkok Kang anak aing stres Kang Akang itu kadon seserian nyumput kayak itu. salira mah cici ieu kaulah wir yang dog domani kejar lulus ngajedog wah Wuh, aing ditipu. Aduh. Alah. Tageding. Kadieu eyang goblok kadi saya kama mana ge diberi goblok nipu sangirakeun ka aing bapak aing nyebut stres ka aing kadi sedan itu kaya anak-anak sadayana bubar katawuran nyata urang negara Banjar Kancana kacarios di Tumaritis ye Semar Badranaya kaget kedatangan Otipati Jagat Nata Raja Tiloka rewas
paur kabongkar rahasia ageng kayanan datan nirata ngademan datan nirata ngademan Manggulingan rana setera nanaonan sia teh ka dieu heuh kira-kirakeun aing Kakang Badranaya panginten rek ngerakeun kula warga urang naon sia teh naon Kakang Badranaya sakira-kira na Kakang Badranaya palesa warga mah ulah nitah bebenyit ulah nitah budak sumping we ka sawarga da kaula teu ngaboga-boga sawarga teh kaula mah tugas sungkul ti salira ayeuna salira ngutus tuang putra amuk-amukan di sawarga upami salira palesa warga menilokanya mangga da ku kaula ge mode kuretkeun deui ngan sarana we panginten da urang tetos dewasa kaula yakin Kakang Semar langkung bijaksana kaula yakin Kakang Semar langkung dewasa ngeunaan ieu kejadian tapi naha geuning Kakang Badranaya teh bet miwarang-urang kalih ka sawarga upami palesa warga mah kaula moal dikoretkeun Kakang Semar mangga nanging ulah kieu carana ai nah sidawala naon kitu amuk-amukan di sawarga dipiwarang ku salira dengekeun ku sia Otipati aing cadu mungkuk haram dempak aing kudu nitah anak aing ka sawarga komo bari nyimenta sawarga heuh apa can waktuna atuh da wala bet ka sawarga kahayang pribadina deuk da teu diidinan ku aing teu ai balukana kumaha sia kejadian lamun sia kanyahonan ku urang-urang di dieu urang tumaritis aya dewa asup ka aing dikumahakeun ke sia heuh keur mah keur aing teh loba nu ngutuskeun ka aing teh kari-kari dewa datang ka aing heuh da kumaha sia teh ieu teh sanes pe urang Kakang Semar lain sidik aing oge teter jajaten ku sidawala teter jaten kumaha teter jajaten aing ku sidawala deuleu hei Otipati eta geuning Semar turing ai ngahaja kuring kikiaan teh supaya anjeun Badranaya jeung Otipati Jagatnata ngahiji deui sabab ayeuna dunya bakal hancur lamun antara pamimpin jeung rakyatna henteu manunggal deui nanaonan sia teh heuh nanaonan dawala naon na teu ngarti aing kikiaan teh jawab Semar lolong otot anjeun Semar borototna tuh Otipati noyo deing dina tugasna Semar noyo deing terlena dengan tugasna sewang-sewangan anu tungtungna mohokeun kanu liat sedengkeun anjeun Semar mar menyemarakeun datna alam nyaksikan hade jonggeureungna alam hampir awut-awutan nagara hampir awut-awutan tapi anjeun Semar bercicingeun wae Otipati anjeun salaku pamimpin deuleu kumata batin anjeun duaan Semar ngadak-ngadak ngarumpuyuk di payuneun idawala ayana noyo teuing Semar noyo teuing Otipati tah ieu teh sadayana teh hayang buru-buru anjeun antara pamimpin jeung rakyatnya hiji deui
sanajan tadina beda paham, sanajan tadina beda pilihan, sanajan tadina beda-beda, tapi geus ngahiji antara pamimpin jeung rakyat, rakyat jeung pamimpinna bakal manunggal sahak jeung sakawajiban antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana manunggal pamimpin jeung rakyatna bakal kahontal nagara madani mardotila. Anjeun Semar simbol ti masyarakat, otipati simbol tina kapamimpinan. Temongkeun ayeuna ka sakaliah dunya yen anjeun antara rakyat jeung pamimpin ngahiji geus eueuh hijab deui manunggal sahak jeung sakawajiban. Teu hayang aing ayeuna nempo pagirang-girang tampian kaituna pabencar pahan persatuan jeung kesatuan dioyak-ayik gara-gara beda paham, gara-gara beda pilihan. Ayeuna waktuna anjeun pikeun ngahiji deui antara pamimpin jeung rakyat, rakyat jeung pamimpinna. Ieu dawala ngahijikeun deui antawis masyarakat sareng tokoh pamimpin atuh kaluar tina waruga dawala cahaya gilang gumilang sing horeng Sang Hyang Tunggal ti alang-alang pemikir. Kakang Badranaya si dawala jang cager si lain salah bapakna abi asa ngimpi heueuh cu emang dawala pati-pati wayahna init pati-pati ti dieu geus apa maksudna parantos init sae bener maksud nama aki si lain nyaaheun hayang ngahijikeun di antara rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna anu ampir-ampiran pecah cu geningan sagarupa perjuangan teh kudu make pengorbanan. Dina pengorbanan ngaliwatan susah payah, dina susah payah kudah dibarengan ku ikhlas jeung ridona, tah nu bakal nepi mah ikhlas jeung ridona nya ucu. Sakitu we ti uwa sapara kanca hapunten tina samudaya kalapatan sakalede mudah-mudahan kula warga besar Bapak Haji Arif sadancing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tentu salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu pamitan sanes bosenan permios sanes teu sono sanes waktos urang tiasa atepung lawung deui. Amin. Atur nuhun. Cak.